Ibu-ibu ulah wara carumentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid asatidah kori-koriah mubalig mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormateun sim kuring hormateun sim kuring guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangajian. Ai pangajian sebenarnya hayang naon? Ngaran-ngaran pangajian, ibu pangajian tah ai pangajian sebenarnya hayang naon? Cek bibir ibu hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu ieu teh Bogor. Di Bogor loba pasantren, di Bogor ge loba ustad, di Bogor ge loba kiai, di Bogor ge loba santri. Nah mah ge yang jauh-jauh teuing neangan ilmu ka Bandung. Di Bogor ge pabalata jeung loba, dah hakikatna mah lain urang teu boga ilmu, ngan urang teu apal cara migawe ilmu. Sabab loba keneh jelema baroga ilmu, luhur ilmuna tapi luhur oge kasombonganana, padahal ilmu nu nita sombong dina hirupna. Ibu aing ngomongkeun batur dosa geus apaleun. Popolotot kasalaki dosa. Panas ku milik batur dosa. Boga sifat geuleuh cua ngewa ka batur dosa. Tah eta teh apal, ari apal teh ilmu atuh naha teu eureun. Urang teh lain teu apal ilmu, arapal kana bab ilmu ngan teu apal cara migawe ilmu, matak ilmu-ilmu gawe-gawe ilmu kakaler gawe kakidul. Matak supaya ilmu nyaraho kana gawe jadikeun ilmu teh al ilmu nur, ilmu kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu dah hirup mah poek wae. Kabeh oge ararapal bab tahajud ngan da ditaong tina kijep kieu mah kijep bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge apal kasalaki teh kudu hormat, malahan mah kunci surga teh aya di dunya. Saha eta? Patuh, tumut, turut kana jadi salaki. Dan nempo kijep kieu mah kijep popolotot wae kasalaki. Kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh ulah pasea wa atasimu bihablillahi jami'a. Ta eta teh dalil nyarek pasea tapi naha sakabeung mah ustad ge sok parasea. Nyata urang teh apal ilmu tapi teu apal cara migawe ilmu. Apal Quran tapi teu apal cara migawe Quran. Lekoh maca Qur'ana tapi lekoh ngaledek baturna. Lekoh maca Qur'ana lekoh ngahina baturna. Lekoh maca Qur'ana tapi si eta lekoh ngarendahkeun darajat baturna, berarti lekoh ukur bahasana can lekoh dina ucapanana. Wah. Genah euy. Apal urang teh kana Islam apal
Ari agama Islam teh agama nu silih salametkeun ku ucapanana, ku perbuatanana, ku tekadna, ku niatna, ku laku lampahna. Tapi naha sakapeung mah urang cari cing dina Islam da pasea teh lain jeung batur jeung Islam deui atuh. Tah berarti urang teh jujur we bodoh hirup teh. Karek apal can boga amal. Sehingga ilmu teh bakal cicing. Di mana cicingna? Hiji dina jasad, dua dina hate, tilu dina rasa, opat dina wujud. Sok talar, na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Sekali deui, na jasad, nah nu tengah ngap-ngapan. Lamun ieu santri dihareup apaleun langsung na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Itu menu tengah kieu mah. Ilmu teh cicing dina jasad, tempatna dina sirah. Di dieu aya pasantren, santri malah santren ta eta teh napalkeun ilmu kana jasad, angrana ngapalkeun. Jadi lamun pasantren 10 tahun karek ngapalkeun, tuluy kaluar ti pasantren, tuluy dibejakeun eta ilmu ti pasantren, ta eta teh beja di beja-beja, pan kapigawe mah acan. Matak lolobana kadang-kadang mah ladang pasantren popolotot nya tahajud, manehna ge hees. Nah, apan ilmuna karek sambat sirah, lamun ilmu karek sambat sirah, karek apal can nyaho dina amal. Sodako, ai manehna boga duit di mana sok ongkos ge ti kolot. Jadi lamun ilmu karek sambat sirah lir ibarat budak SD. 5 juta tambah 5 juta 10 juta boga henteu duitna. Tah sedengkeun agama mah kudu bukti 5 juta tambah 5 juta 10 juta mana duitna? Tah eta duitna kaciri cek rakyat teh bener euy aya hasil gawe. Matak seukeut omonganana lamun pidato bareng jeung conto. Ari urang mah loba pidato ngan anggang tina conto. Bener? Kumaha we ibu-ibu ge pan dijilbab ngan kunaon batur teu pati resep kana dijilbab. Dalam nu salah teh lain nu teu dijilbab. Sakapeung mah nu salah teh nu dijilbab eueuh conto. Maknya dijilbab resep keneh kana gosip, maknya dijilbab kadang-kadang ngocomrot ngomongkeun ka gorengan batur, maknya dijilbab tapi popolotot ka salaki. Kumaha ceuk nu tara dijilbab mending urang tara kitu. Tah eranya. Jadi eueuh bukti, Pak. Matak alam hakikat ilmu cicing dina jasad ngaranna ngapalkeun. Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balagoh, sok ribuan kitab talar, pek ribuan kitab baca, Quran singka baca, hadis singka aji, ngan wayahna tanya hate. Lamun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, gerak korehan kitab nu mana nu tah ngewa ka sasamana, matak ribuan kitab nu dibaca, Quran katalar hadis ka aji tapi hate ngewa ka batur, ayat nu mana nu tah ngewa ka sasama dina hirup. Well. Pan subhanallah ge dibaraca, subhanallah teh maha suci Gusti Allah, nu diomongkeun teh maha suci Gusti Allah. Maka lamun diomongkeun subhanallah maha suci Gusti Allah, pagawean eusi hatena kudu bersih eusi hate. Ulah ari dina bibir subhanallah hate kotor dikukut bae. Subhanallah tapi naha batur nyeun gedong nyeri hulu. Subhanallah tapi naha batur meuli mobil ratu gangen. Subhanallah batur meuli sawah muntaber, atau subhanallah batur nyieun pila da modar. Berarti subhanallah teh ukur dina bibir jeung sirahna can kataong eusi hate nu sabenerna. Matak nuduh ulah nu jauh, nyawang ulah nu anggang. Musuh sabenerna lain itu, musuh sabenerna lain batur, musuh sabenerna lain tatangga. Tah bibir jeung hate urang ge keur mumusuhan, ari di dieu subhanallah ari hate kotor dikukut teh nyekrup teh ngaranna. Well. Sok dameikeun heula antara bibir jeung hate kakara ngocobrot ka batur. Ongkoh alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Ari hate panyakitna asa kapuji bae, hayang dipuji. Deuk tahajud nyieun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunuh tahajud teu eureun-eureun. Make kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami kumasia. Make gelang ti dieu nepi ka dieu dapon maneh pengajian gigi brig jiga nu setruk.
Jadi mana alhamdulillah ieu teh. Sedangkan alhamdulillah teh cek Nabi Muhammad ikmali mana gawena. Jadi pek ngomong pek gawe pok pek prak pok omongkeun pek pigawe prak lakukeun. Kakara disebut amalan solihan. Urang teh salat karek boga amal, zakat boga amal, maca Quran boga amal, ieu ge pengajian boga amal. Ngan Quran mah amalan solihan, tina amal kudu dibawa kana soleh. Amal ka Allah, soleh ka pepada manusia. Mulyakeun Allah, mulyakeun oge manusia. Ulah ka Allah ngamulyakeun, ari dadamelan Allah dihinakeun. Hartos cicing da ceramah kieu mah ungeuk sararea. Teuing ungeuk ngarti teuing tunuh. Tuh. Kedua, alhamdulillah teh alat kersyukur boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, gedong boga alhamdulillah, baju gonta-ganti alhamdulillah, tuang 3 kali alhamdulillah, budak kasakolakeun. Artina kudu sadar ku alhamdulillah teh datangkeun kasadaran yen urang jelema boga mah kudu mere lain hayang dibere tapi naha kanyataan nu beunghar hayang BLT. Tah ieu kala leprok ieu teh keprok teh kucan meunang. Da lamun geus meunang mah moal keprok. Pan alhamdulillah teh alat bersyukur boga sawah alhamdulillah, boga imah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, baju gonta-ganti alhamdulillah. Beunghar ai beunghar mah kudu mere lain hayang dibere matak teu pati hideng lamun nu beunghar hayang BLT. Jigana nu beunghar menang BLT juga hayang balik ngadengeun ceramah kieu. Lain kudu hayang balik, anggur kudu sadar ku ilmu. Sing sadar ieu hate heueuh bener euy, urang teh jelema beunghar piraku make jeung dibere, kudu nage urang mamere. Bubar ti dieu wayahna bebeja ka salaki, Pak bener pisan ceramahna gerhana, yen urang teh jelema boga, motor aya, sawah boga, duit ge teu kurang, sedengkeun kamari menang BLT, ieu teh hakna teh fakir miskin, urang melain fakir miskin, ari ka Allah menta beunghar, ari hareupeun kades ngaku mimiskinan, panu kitu teh eling. Kumaha atuh cek ibu urang bagikeun we ka fakir miskin artos nu 800 teh cek salaki eta mah dicempat saha bieu nu ceramah nana gerhana tong didengi Ustad Gelo mata kekeh musuh teh lain batur Pak hampura musuh teh mun diimah kadang-kadang pamajikan mun diimah kadang-kadang anak musuh teh kadang-kadang eueuh anak eueuh pamajikan tah diri sorangan geus jadi musuh nana gerhana ceramah kieu maruk lain perang lebih tinggal lawan Yahudi kuring teh palabah mana perangna pan bapak ge perang daek nyumbang kana halal bihalal eta teh perang geus beres ngalawan pedit jadi we bager tak ieu darah raek darah ratang ka pangajian ieu teh beres perang ngalawan ngedul ngan isuk mah ngedul deui jadi urang teh keur perang saban poe teh kusabab urang perang geus teu kudu perang jeung batur geus teu kudu perang jeung dulur geus teu kudu perang jeung baraya pek geura perang jeung awak sorangan perang Badar adalah paling gede kumaha ceuk Nabi aya nu leuwih gede tibatan eta merangan naon ya Rasul merangan hawa nafsu diri sorangan bener tah matak alam hakikat nu kadua ilmu teh kudu cicing dina hate lamun ilmu cicing dina hate al haya'u minal iman bakal muncul sifat era lamun sok pengajian tapi gurger wae jeung batur era lamun sok ka masjid tapi hate kotor bae era lamun boga harta tapi pedit miskin teu katulungan era lamun boga ilmu tapi kalakuan anggang tina ilmu era disebut pejabat tapi kalakuan ngabangsat era jadi ustad ge sok sieun kalakuan sok lain katempo pi ustadeun sabab eta mah ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan hoream kunaon kuring hoream sieun teu akur jeung gawe hanas ku batur disebut ustad eusina tukang tipu pan keung naon dari ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud sok ngacung di Bogor aya teu ustad nu bareuh sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu bareuh eta mah asam urat
Saban-saban Nabi perkara nu dipentak ku umat dibikeun. Ya Rasul eta korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Saha Nabi ustad teh warasatul anbiya diwariskeun ka kiai, diwariskeun ka ustad. Tak ieu ustad penta jamna dibikeun moal alus udon. Ieu pengajian bab hate tapi rudet kieu. Lamun jam tangan kuring cek ibu moal dibikeun, ibu teh nunjuk kuring, nuduh kuring, apal kagorengan kuring. Teu sadar ibu teh musuh dina awak ibu. Lamun ibu boga barang nu alus dipentak ku kuring, deuk dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Geuning urang teh sarua nu ngabedakeun ukur sesebutan. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jara di pejabat karena ayana rakyat, eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Matak rakyat mah teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos. Ulah paribasa demi rakyat si horeng gara dewadul. Mensejahterakan rakyat rakyat nu mana nu sejahtera aya keneh di Bogor anu magrib ke kota tengan neangan biasa letter. Coba si eta barang dahar lagi di restoran ratusan juta nu kaluar gering saeutik ka Singapura. Coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Di mana demi rakyat nu sabenerna? Mata kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Buktikeun ulah sebatas tulisan wungkul. Aduh, kena ya ceramah tanya. Hirup ukur disebut jangkung kuno penek, disebut penek pan kuno jangkung. Maneh mah peke, maneh nu jangkung. Ulah sok pasea antara jangkung jeung penek. Sabab nu penek boga tugas, naon tugasna? Nyokot enog di kolong. Nu jangkung ulah sombong ku jangkungna, dan nu jangkung dia boga tugas naon? Nyokot buah nu rada luhur, bisi si beke boga pamajikan keur ngiram, pan hese kokot hetengan. Jadi urang cicing dina tugas masing-masing geura sok. Aya awewe aya lalaki caricing dina tugasna, lalaki usaha, pamajikan narima ladang usaha, pan nyekrup teteh. Ieu mah awewe usaha, lalaki ngasuh, teu bentes teteh. Geura caricing dina tugasna. Lamun saban-saban jalma caricing dina tugasna, al haya'u minal iman, tah amalan solahan teh, salat amal, zakat ge amal, ibadah haji ge amal, puasa ge amal. Pertanyaanana geus jara disoleh acan. Da loba keneh jelema salat beres salat jadi sombong, loba keneh beres salat ngomongkeun batur, loba keneh jelema salat ge salat ngahina batur, ngaledek batur nyaci batur, karek boga amal can jadi kasolehan, sedengkeun Quran geura sok baca amalan solihan, amal anu kudu ngawujud dina kasolehan. Weh. Tah ieu pangajian amal ieu teh ngan teuing isu. Boa ngomongkeun urang. Teu apa? Sabab lautan jero bisa diteleman, hate deet manusia mah hampura hese dikobet. Boro-boro mah hate ibu, hate kuring oge ku awak kuring cantang tuh bisa katempo. Matak anu kudu ku urang dialusan teh lain tiung jeung baju ibu, tapi hate. Sabab gambaran hate, gambaran ilmu lain ngarobah bahasa. Urang Bogor bahasa datang ilmu jadi ku Arab. Umi abi lain ulah pek tuluykeun ngan kudu tuluy. Ulah ai keur ngeunah hate umi abi ai pasea cucungik sia. Agama teh lain ngarobah bahasa, agama ge lain ngarobah baju, baju teh jadi mararaha lain. Agama lain ngarobah penampilan, tapi agama mah ngarobah si hate. Ulah tiung denai, baju denai, HP Oppo ai kana hutang poho, pan eta teh beres si hate teh. Utamakeun mah mayar hutang lain kalah tiung anu mahal. Nah jiga nu kasinira lamun ilmu ngarobah baju salaki nu matak lumlang ibu.
tiap dek pengajian gunta ganti baju na ternyata cek ustadna Senin kedah bodas nganyuk bodas KB Selasa hejo KB Rebo berem KB Kamis ungu KB cek salakina teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haban membelian baju padahal ilmu lain ngarobah baju ilmu lain ngarobah bahasa ilmu lain ngarobah wilayah ilmu lain ngarobah awak tapi ilmu ngarobah eusi hate bener sok rarobah eusi hate teh nu rudet jadi tara nu pedit jadi bager nu salah jadi soleh popolotot ka salaki jadi henteu nu keur pasea ayeuna jeung salaki balik ti dieu geuwat tangkep iya pan ka ciri robah hate ieu mah ngaji tuluy ngomongkeun batur anger ngaji tuluy pasea anger ngaji tuluy popolotot ka salaki anger ngaji tuluy ngomongkeun batur anger nu kitu ngaji lain nu kitu mah ngaji prek matak lamun ngaji sing nepi kana hate ngarah robah eusi robah ieu hate naon nu dibaca nu diomongkeun nu dipigawe teh kudu nyekruk kudu akur kudu saimbang kudu sarua kudu kalalajoan al haya'u minal iman era ibu disebut geulis era ibu nama gejeng era heuh da geulis teh batur nempo beungeut tah anu apalna ibu mah salaki ibu ai batur menempo raraina ai salaki ibu mah nempo sabeuleug geunyeurna kumaha cek batur si geulis kumaha cek salaki preh naha pan nyahoan tapak budukna 70 nu leuwih apal gorengna urang adalah urang nu leuwih apal alusna urang adalah urang matak lamun batur muji itu nuding batur ngahina itu keur ngungkapkeun perkara nu aya di awak urang tong kasigeung dihina tong sasigeung dipuji pujian jeung hinaan teh eta keneh eusina dipuji rag-rag darajat lamun asa kapuji dihina naik darajat lamun sabar matak hakikat hirup mah daripada dipuji talung dihina ngan sabalikna jelema nu ngahina rag-rag darajatna hareupeun Allah da ceuk Allah teu meunang ngahinakeun makhluk kami kahartos jeung da ari hareupeun Allah mah gede hikmah kulit hidung alus nama gejeng alus salakina ditanya mang naha kawinya nu hidung genah nama gejeng genah bangsat teu tulus cing teh naon urusan bangsat jeung hidung lampu pareum jam 11 peuting tuluy bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungeut tah hidung sote cek urang da cek nu boga nama hampura keur nyalametkeun ibu dek piknik mayar 1 juta dek indit piknik ti kusruk ti soledat nyengsol irung huntu murag 2 kumaha ceuk ibu tenteuingeun Allah teu ngarti-ngarti eta ka Allah nyebutkeun teu ngarti-ngarti leos ibu ka rumah sakit mayar 5 juta ceurik ibu teh naha tenteuingeun meureun batur mah parariknik caricing di laut bari jara rajana ari aing di rumah sakit cetrek TV aya berita bus dari Bogor ti kusruk kana Solokan maot kabehanana sok kira-kira ieu teh kauntungan gede Pak matak hirup lamun geus ngeunaan kana hate bahasana teh nu digunakeun bahasa rasa rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang kumaha lamun yatim eueuh nu ngabajuan kumaha lamun nu miskin teu dahar kumaha lamun nu jompo teu boga imah rasa kaluar geus teu kudu loba badami tinggal ngariung sa RW euy urang udunan 50.000 ewang urang nyieun imah keur si jompo jadi isuk ge lamun bahasa rasa geus jadi pan aya nama lain kitu pengajian teh bahasa biwir bener matak naon lamun tina riungan ieu teu rurat reret aya nu miskin aya nu yatim aya nu jompo isuk deui mah lamun pengajian kitu leugeudeut mun ibu barang dahar sapiring teu neun sacomot deuk dikamanakeun heuh urang bagi-bagi ka fakir miskin tina sacomot kali sadesa 2 truk da piraku atuh sangu nu geus asap beasna we sasenok beasa senok tiap dek ngisikan teuneuna keresek bawa ka masjid gunukeun di masjid menang 3 karung beres pengajian yatim miskin jompo barokah ladang ngaji teh naha euleheuk eueuh nu kitu nya cek urang ge matak urang mah pengajian teh bahasa biwir lain bahasa rasa coba lamun bahasa rasa rasa batur teh rasa urang nyeri batur teh nyeri urang bingung batur teh bingung urang matak ladang pengajian kudu teuleum kana perasaan batur weh sabeyo tilu tah
Kaopat ilmu teh kudu ngawujud yang bentuk. Lamun panon geus boga ilmu moal ngarendahkeun batur, ceuli boga ilmu moal resep ngadenge gosip, suku boga ilmu moal ngalengkah kana salah, hate boga ilmu bakal nyacas bodas moal panas baranan, sirah boga ilmu moal mikiran kagorengan batur. Parantos ilmu nepi ka dinya deuk iraha atuh. Ieu teh wujud urang nu kudu dijaga paku angkusakum wa ahlikum nar. Eta ayatna ge dibaraca, jaga riksa diri jeung keluarga tina siksaan neraka. Ulah wae nerangkeun neraka akhirat. Neraka dunya we, neraka dunya teh panas. Ai panas teh naon eta seuneu, ai seuneu ayana hate. Kapanasan diri ku milik batur, karerab awak ku harta batur, dasa kalor. Batur meuli kongkorong, manehna ge sarua meuli. Nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Da kongkorong tinala jada ledang caode. Pantet teh neraka kapanasan hatena ku milik batur. Batur maju na usaha urang henteu panas. Batur mau nyieun gedong riweuh, ieu moal teu nyegik kitu. Batur boga harta moal teu nuyul, capek hirup kitu teh eta teh ngalegleg neraka. Matak neraka akhirat Allah nu boga Allah nu nyieun, neraka dunya hate karerab kapanasan ku milik. Namarukan jelema nu panasan moal ponok umur moal heubeul. Batur nyieun gedong nyeri sirah. Batur meuli sawah ratug angen. Batur meuli mobil muntaber. Batur meuli kongkorong sakalor. Atuh batur meuli meuli pila paeh. Capek pak hirup gitu. Matak agama datang, ilmu datang, nabi datang, Quran datang, keur memeres teu si hate. Innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Mutiara tina segala ibadah adalah akhlak. Jalma salat moal mungkin ngahina batur, jalma salat moal mungkin ngarendahkeun batur, jalma salat moal mungkin ngocoblak ngagogoreng batur, sabab jalma salat keur ngajaga akhlak dina salatna. Alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat. Ruku teh gambaran ngahargaan sasama. Init ibu ke Jepang, lamun santri di Jepang mun murid ka guru kaligata garobae hei gening ruku teh eta teh gambaran rengkuh. Aya ruku teh rengkuh ka saha? Ka sasama manusia kudu silih ajenan, kudu bisa silih hargaan, kudu bisa silih hormat. Tuh jelema salat mah geus moal ngawilah-wilah, moal ngabeda-beda derajat. Ulah aya kanu beunghar gering sautik legodot ngalut, kanu sangsara setengah paeh diantep. Nu kitu patut melain salat nu kitu mah. Donatur masjid gering 2 poe diumumkeun. Bapak-bapak, ibu-ibu, donatur masjid urang Bapak Haji Anu nuju udur, tempo sa masjid rabeng kabeh. Maot nu mangul lagi kuat loba atuh. Tahlilna lekoh di jalan teh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bebeskeun dikubur 2 meter pasagi, maca talqin 2 jam setengah, naha gede amplopna. Tempo kasih miskin, gerak tempo kasih miskin. Nu miskin mah aduh 5 poe 6 poe aya nu nanya da eueuh. Maot nu nganterkeun jeletek tiluan atuh tahlil culang cileung ilallah atuh dikubur nolol inung sukuna. Maca talqin 5 menit nah teu kaharti eueuh duitan. Tong sok beda-beda derajat manusia sabab ruku teh gambaran urang kudu bisa silih hargaan antara urang jeung urang. Allah mulyakeun makhluk Allah tong dihinakeun. Hartos lo deui pan assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Naon teh simbol kahirupanana? Katuhu simbol kaalusan, kenca simbol kagorengan. Kanu alus doakeun alus, nu goreng ge ibu doakeun maanger kudu alus. Jebrod poe isukan salaki ibu salingkuh alus goreng tah doakeun sing alus. Mun salaki salingkuh teh ya Allah saroge abdi keur kagoda kurana anak 2, salametkeun di perjalananana, sing ageng gaduh artosna, lamun keur di hotel ulah aya gelap jeung gempa, amin. Nu alus doakeun alus, nu goreng ge doakeun alus. Da ieu majikan lamun salaki salingkuh lain kitu doana.
sing modar, sing kupetir, mun di jalan sing tabrakan. Paduli aing mah tinggal ngaran oge sudi gablek salaki salingkuh wae eta doa. Kasaha ibu ngadoa ka Allah, ari Allah teh maha hampura, da enggeus yakin moal diijabah, Allah mah maha hampura, urang nu dendaman wae. Matak nolol sifat manusia opat rupa, angin, cai, seuneu, taneuh. Guguru teh kadinya we heula tong ka guguru kana luhur, kana taneuh, kana cai, kana angin, kana seuneu. Taneuh diidek, dileyek, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Taneuh aya taneuh dendaman henteu halodo 2 tahun, nolol hujan sapoe, teu burung we, jukut hejo deui, tukang tani seuri deui, padahal eta taneuh diidek jeung dileyek. Halodo 2 tahun, nolol hujan sapoe, teu dendam eta taneuh. Mintin cek Allah, manusia teh tina saripati taneuh, tiron atuh sifat taneuh, tong dendaman. Matak lamun di dieu aya jelema dendaman jigana taneuh sengketa. Derak-dek ibu teh jadi randa, artinya boga mantan. 20 tahun ka tukang, 2 budak, nu hiji di ibu, nu hiji di ditu. Ayeuna panggih di uleman, sok sing hade, tong dendaman, euy, kumaha budak nu di maneh, geus SMA. Kumaha cek itu, aya nu di maneh, SD keneh. Heukeun bae jodoh pegat soteh. Da urang teh anger we, silaturahmi mah kudu tuluy. Pan ieu aya budak 2, ieu teh budak menang ladang cinta urang duaan, ta eta nu hade teh. Merek iya panggih jeung mantan kadieu tong deket jeung si Bagong gitu. Ngukut sifat dendam teh capek. Batur baheula ibu ngeclok ka tetangga, ternyata ibu teu dibere, beledug tetangga sangsara, ibu beunghar, datang si itu, ceu hampura urang baheula euceung ngeclok ka urang teu mere, ayeuna mah urang geuning nu sangsara euceung nu beunghar, deuk ngeclok we ka euceung, kumaha cek ibu? Leboh. Lain kudu kitu. Kajahatan batur gera bales ku kahadean, kagorengan batur gera bales ku kasolehan, baeudna batur gera bales ku seuri, peditna batur gera bales ku bager, tarananya na batur gera bales ku urang someah osok nanya ka sasama. Berat ilmu nu kadinya mah nya. Da merek ieu mah merek wah. Taneuh tah. Nolol deui angin. Beledug kamari aya berita di pemerintah kade tanggal sakitu bakal aya angin puting beliung di Bogor, ibu bakal salamet. Aya angin puting beliung mah naha sieun pindah we ka Cimaung ka Bandung dipiara insyaallah sapoe. Aya tutuluyan di ditu mah deuk naon orea maraban. Puting beliung datang, salamet ibu, salamet, salamet bapak, salamet. Naha jelema bisa ingkah ku puting beliung. Tapi ibu tong keung ku puting beliung, nu kudu keung mah ku angin leutik. Nah mah kejeung keung tuh nu di tukang nunutan lain ku angin puting beliung, ku angin nu leutik. Geduk bapak ka sawah, lol macul, hiliwir angin, gek dina galengan, lengut gubrak kana solokan, ku angin puting beliung lain ku angin nu leutik. Coba lamun poe ieu penting ieu aya angin puting beliung salamet kabeh urang ge ngagajleng pangheulana. Tapi eta nu tukangan kamera nunutan ta eta teh ku angin anu leutik. Jadi musuh teh lain nu gede nu leutik. Musuh nu gede moal gede teuing nu leutik musuh mah nu aya dina awak urang sir naon eta hate. Kadang-kadang ujub, ria, takabur, sum'ah, sombong, bohong, adiguna ti mana datangna ti batur ti urang. Tah ti dieu keneh matak musuh nu sabenerna samemeh ngadek batur, kadek heula tah nafsu sorangan. Samemeh nyarekan batur, carekan heula nafsu sorangan. Matak saban-saban manusia nu ngagugu hawa nafsu bakal cilaka katungtungnakeun. Weh. Bapak dek macul dek kasawah, pamajikan ngadon sare, sangu eueuh, cai eueuh, amek teu Pak? Bapak dek kasawah, pamajikan ngadon sare, sangu eueuh, cai eueuh, amek teu Pak? Tak anu nyebut henteu eta teh teu ngaku teh. Amek cek bapak. Pertanyaanana, nah aku amek bapak bah pamajikan bakal hudang. Nah aku amek bapak cai juga asak. Nah aku amak bapak sangu juga ayah pan moal Pak, nah atuh gara amak
justru hadirkeun Allah dina satiap saban-saban waktu babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna dina kaayaan kumaha bae Allah kudu hadir dina hate urang. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh hadir Allah sabar cek Allah teh. Sun kening pamajikan geus disun keningna leos ka dapur cai eueuh sangu eueuh tinggal gampang mikir cek Allah teh teangan we aya warung meuli we nog asin 10 tuluy uras 10 hakan di dinya keneh. Geduk bapak ka sawah balik ti sawah pamajikan bakal nyuuh Pak hampura emak teu masak teu nyangu emak teh hareeng jawab ku bapak nu kudu minta hampura naha eueuh judul tiba heulana nu geus rumah tangga kudu jajan di luar tanpa bareng jeung pamajikan duanana salah silih aku jadi bener tapi lamun duanana salah teu silih aku tak eta nu ngaran salah teh. Aya eueuh lalaki nu kitu lamun eueuh aya di dinyang can saurang urang mah sangu eueuh cai eueuh pamajikan sare osok ngamak tara leos-leos we nah da eueuh pamajikan lagi tilu sifat manusia teu geuning lain ukur taneuh lain ukur angin sifat cai Pak. Cai ngocorna ti luhur penet ku ibu dihanap maka cai menae ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui dupak kumaha eta manusia kudu sifat cai nyieun kaalusan ulah kahalangan ku jelema nu ngewa nyieun kaalusan ulah dumeh batu resep acuh we nyieun alus mah lempeng lillahi ta'ala karena Allah ta'ala bener nana gerhana ceramah kieu lempeng ka Allah ulah mengkol kana duit da insyaallah duit mah aya bakal dibikeun meureun lempeng we ka Allah kadar eta duit nyamperkeun heunuhun sateu acana atuh kumaha cenah lamun ke duit teu nyamperkeun apan ieu teh ladang udunan tuluy teu dibikeun nah korupsi atuh sing lempeng jalan urang teh siratal mustaqim sing lempeng tujuan urang teh Allah karidoan Allah sariring-riring dumadi sarengkak saperipolah utek tongo walang taga rohpati gogodongan lillahi ta'ala sagala rupa karena Allah sagala rupa eukeur Allah sagala rupa bareng jeung Allah sagala rupa sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna ieu pangajian jeung Allah teuing isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh penasaran hayang nempo nana gerhana ceramah na jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal suudon geus 2 kali mending baralik ka ditu eta hate kuat kotor kitu aing lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku bapak berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit atuh kumaha lamun teu dibayar wios demi Allah maka demi Allah ya geus teu percaya demi Allah lamun teu dibayar demi Allah ridho ngan kudu adil ai background dibayar son dibayar urang henteu apan ieu teh negara Indonesia mah boga Pancasila sila kelima teh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia son dibayar background dibayar dahareun dibayar urang henteu goreng kunaon mang ka urang sing adil hirupna matak sabenerna saha atuh ibadah nu sabener teh saha apakah nana gerhana lain kuring ini di Bandung datang ka dieu dekul ceramah tuluy dibayar cantang tuh jadi ibadah tah ibadah nu sabenerna mah ustad nu deukeut anu ngajar budak ibu eueuh nu mayar eueuh nu mere tapi daek saumur-umur eta hakikat ikhlas nu sanyana matak lamun deuk ngahargaan lain ustad nu jauh tah hargaan mah ustad nu deukeut ieu mah kanu jauh mere duit gede kanu deukeut celek ketek 15 salah teteh tibalik kanu jauh mah diugung-ugung disanyung-sanyung tuangeun ge kuat sagala ditanya bade nuang naon teh mimiti suuk cau jeung sagala rupa nah ari kanu deukeut cai ge eueuh di dieu ge eueuh deui coba kan bae arareuh heuh
dipertanyakan keikhlasan kuring teh dipertanyakan. Datang ke akhirat jaga cek Allah teh na anjeun sok ceramah nya Gusti abdi sok ceramah karena saha anjeun ceramah karena anjeun Gusti karena Allah cing cek Allah teh ku kami dibongkar eusi hate maneh geuning di jero teh loba amplop matak datang we hadis Nabi dorakana gedena manusia adalah manusia nu ngajualan ayat-ayat pangeran sieun Pak matak nu bener mah ustaz nu deukeut ibu maot didoakeun kuno deket di tahlilan tuh ibu gering dibawa ke dokter kuno gerasa bejaan urang kayak ibu gering Pak Ustad gitu ka dia aya nu udur dek naon mata kampura nu kudu dihargaan lain Ustad jauh Ustad deket ulah aya kana jauh kuasa solongkrong suntangan kuno deket punten kita raku naon hayam tong sok kitu da urusan ruku dina harti ngajenan sasama hirup urang ge kudu apa rasa batu bener ya tah darengekeun asa diwakilannya tuh matak makna salat tina takbiratul ihram salat Allahu akbar lamun pernah lalajo film perang angkat tangan kunaon si eta angkat tangan nyerah jadi salat teh boga makna pasrah sumrah ka Gusti rek kitu rek ieu bae sabab rencana Allah jeung rencana urang kadang-kadang pasalia rencana ibu hayang salaki kasep jeung beunghar aya datang anu petot keun bae leg-leg gue petot-petot ge jelema ari hayang mah jeung nu kasep bari beunghar aya datang anu petot keun bae sabab Allah Maha Uninga dek nyalametkeun hate ibu dibere kasep jeung beunghar moal sanggup ibu hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan awet rajet sabab salaki kasep jeung beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot dilapurkeun dek balik heung teu kajeun matak wilujeng kanu baroga salaki petot leg-leg kadinya tuluykeun matak ieu neng-neng can berenang jodoh teang anu petot aman nah embung nu kasep bari beunghar mah pada marebutkeun nu kasep bari beunghar mah loba nu hayang nu petot pan eueuh jeung ibu nu kasep bari beunghar mah aya celah eukeur selingkuh tapi nu petot hayangeun salingkuh adu glajer ge moal payu pasti bakal setia kunaon setia debi heung bisa gebeger deui sia teh mah untung-untungan dae ka ibu nyata urang mah sangsara Allahu Akbar pasrahkeun sangsara ka Allah jadi sabar nyata barang dahar ge saparan-paran panjang umur tenang hate mana tenang hatena nu beunghar mah sok nyieun tolak bala sabab sieun tuyul asup lantaran loba duitna coba teh anu sangsara tara nyieun tolak bala da pantona ge rujad artina tenang Pak nu beunghar mah sieun ku bangsat panu miskin mah teukeung ku bangsat malah anu miskin masuk ngobrol jeung bangsat bisi maneh eudek mauk tu aya di imah coet coba nu beunghar kades dicarekan kades ngarona oi ceuk Pak Kades nama ka ngarona di urang teh ke musim bangsat sieun ku bangsat nu miskin mah daek ngarona teu hees we naha si eta mah naon paokeun pira mutu atuh mata kajongjonan hirup lainna harta kajongjonan hirup lainna duit tapi kajongjonan hirup tergantung orang bisa syukur ka pangeran pasrah sumrah ka Allah Ta'ala itulah makna takbiratul ihram masrahkeun sabeuleum genjeurna hirup ka Allah wungkul saban-saban jalma anu pasrah sumrah nana gerhana pasrah teu leumpang dina hayang teu cicing dina embung ta eta hartina pasrah teh teu leumpang dina hayang teu cicing dina embung mangga Gusti kumaha salira cek Allah teh wayahna anjeun kudu jadi penceramah bajuna kieu calana kieu ti di kopea ai cek Allah kudu jadi mah jadi we ka Bogor aisuk cobaan ke mah ku RT gamis ngangsar udeng badag sorban ngagaplek geurang bahar da moal anu ngulem nu aya oge cek rakyat aduh RT anyar tobat takdir lain ayana bajuna takdir lain ayana kopeahna tapi takdir aya dina kun payakun lauhil mahfudna Allah Ta'ala nu ngajangjikeunana jadi manusia mah leumpang tong hayang cicing tong embung mangga Gusti nyerenkeun makna Allahu Akbar masrahkeun sabeuleum genjeur hirup ka pangerana bener cicing di Bogor bae
kuring cicing di Bandung bodoh, nu cicing di Garut sabodo, da kahayang mak neng teh jadi incu Jokowinya, tapi kenyataan jadi incu Nemang Udinnya. Keun bae tarimakeun. Kahayang mah kuring ke cicing di Jakarta ngarah deket jeung Prabowo, dek nyaritakeun tentang MBG. Iya cicing di Bandung ngomong-ngomong bab MBG Prabowo ngopingeun henteu heukeun bae. Lol corona urang kota mah geulang dijual, sawah dijual, pila dijual, naha teu berharga eta pila sabab corona nak lak-lakan, teu berharga eta kongkorong. Coba cicing di kampung, corona datang, teu ngaruh. Teu ngaruh di kampung, macul jadi gawe oke, flu teu ngangse, ya saminggu cager gitu. Tapi urang kota datang corona, jigana corona teh dianggap maha besar we. Padahal nu maha besar mah Allah, tapi nah datang corona manusia jadi laleutik ku Covid. Coba di kampung, aduh ya Bu, atuh barang dahar di kampung genah, leos ka sawah, jongi, jotang, babadotan, pujuk sintrong, leunca, takokak, gares, keur dahar, rabeng doma parebut. Jag-jag we. Coba di kota rumah makan hareupeun imah teu boga duit 100.000 teu bisa dahar. Coba di kampung teu boga duit biah leunca we dudut. Bener Bang. Teu kudu riweuh matak Allah teh mere kauntungan tuluy. Ceuk saha susah, ceuk saha bunga, susah jeung bunga teh eta keneh eusina mah Pak. Jelema beunghar ku Allah dititah ibadah ku beungharna. Jelema sangsara ku Allah teu dititah ibadah ku sangsarana. Naha teu dititah ibadah ku hartana, pan sangsara teu gableng. Tapi nu beunghar teu sedekah ka ciri dorakana. Jelema beunghar teu infak ka ciri dorakana. Jelema sangsara teu infak teu kaasup doraka. Naha teu boga. Engke malaikat nanya ka nu sangsara, "Di mana harta? Dipake naon?" Nu sangsara bari centil, "Hah, teu boga." Sabalikna keur nu beunghar di mana harta dipake naon deuk ngajawab naon Pak, nyebut teu boga sawah lega, nyebut teu boga mobil aya, nyebut teu boga gedong 2, nyebut teu boga duit naker. Allah moal bisa dibohongan. Tapi keur anu sangsara lulus banglus kalugina menuju alam sawarga lantaran ku teu boga hartana. Kunaon anjeun teu infak? Teu gaduh. Ibarat nu sangsara asup ka moal milu pipis. Ka mana cing teh mah? Pipis. Wer pipis keluar deui dipegat satpam deui. Teu naha da teu balanya. Tapi sabalikna keur nu beunghar jumrat jamret cukat cokot kana itu jeung ieu langsung keluar ditewak ku satpam dianggap maling Pak. Matak beunghar fungsina keur nulungan nu sangsara, nu sangsara fungsina sing sabar dina kasangsaraan. Wer jeung da jasa gede mah si miskin. Lamun aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin. Lamun aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin. Lamun aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin. Tara eureun si miskin mah lumayan pan MBG. Lamun aya nu maot pangheulana tahlil si miskin, pangheulana talqin si miskin. Matak lamun dina riungan ieu jamaah aya nu beunghar mung akur jeung nu miskin, punten kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, mata ulah coba-coba goreng jeung batur. Manusia butuh ku batur, bahkan urang teh meunang batur. Ibu baju eta nu nyieun batur, tiung eta nu nyieun batur, imah ibu nu nyieun, ibu barang tuang beas nu melak, sawah nage nu termasuk budak ibu ge meunang. Ngararaco jawaban teh. Maknya aya budak ibu menang batur balik ti dieu bakal pasea jeung salaki paingan sia budak nu kadua beda irungna maka jeung menang batur menang salaki urang awak urang teh pa menang batur nana gerhana datang ka dieu nuang suuk nuang cau nuang kopi balik boga tanaga dekul salat subuh tah nu dipake salat subuh teh tanaga sumberna tina dahar di dieu matak sing loba barang bere dahar ka urang teh ngarah manying nepi ka lohor urang teh meunang batur Pak. Nana gerhana bisa ceramah di tempat lantaran aya jamaah leungit urang teh ngomong jeung temok
matak manusia naon naon maksudna make jeung teu bisa ngahargaan batur sedengkeun urang teh naon saha urang tanpa batu matak ulah sok goreng je naon alasan urang kudu goreng batur naon pada batur maju urang teu tuluy amek eta mah panas pada batur kabeuli itu jeung ieu tuluy urang teu tuluy keuheul eta mah syirik jelema nu panas jeung nu syirik mah punten hirupna lain jeung Allah tapi hirupna jeung iblis laknatullah weh sing nyaho kana kamanusiaan sehingga urang teh ruku boga arti ngahargaan kasasama Islam ge kudu bisa dilar boro-boro jeung antara agama jeung Kristen jeung Hindu jeung Buddha ulah sok ngaganggu ibadah batur lamun ibadah urang mung diganggu batur tong nyaritakeun pangeran batur lamun pangeran urang mung diomong-omong ku batur Islam teh geus boga kitu toleransinya ieu mah lain ngaledek wae ka pangeran batur teh nah euy teh dibajuan tong kitu mun bapak ngahina bapak kuring maka kuring ge bisa ngahina bapak-bapak mun ibu ngahina pamajikan kuring kuring ge bisa ngahina salaki ibu ternyata batur ngahina urang teh bungan urang heula ngahina baturna bener matak sok gerasili ajenan aya NU aya Persis aya Muhammadiyah bodoh aya Sarekat Islam bae aya tarekat Naksabandiyah terserah aya tarekat Sadatain pek bae nu penting kadituna jalan urang akurkeun ka Allah wungkul bener ibu pan ibu ge di imah nyeun lawang teh tilu nu tukang keur kabur nu hareup keur luncat tajanela keur nolol kira-kira ibu rek luncat ka mana tah keun aya NU aya Persis Muhammadiyah maca sholawat barareda beda keun bae beda ge nu penting mah tujuanna sholawat kene make jeung aya sholawat jiga dangdut pan sholatul hoho salamul hoho aya oge sholawat jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala aya oge sholawat anu jiga Banten hohoak sholatullah salamullah ala tuha rasulillah ajib aya tilu versi nu jiga dangdut juga es lilin nu hohoak keun bae eta mah gaya jeung cara dan nu dibaca mah sholawat keneh sholawat teu kudu riweuh Maraban hayam beda Bogor deket Banten Bogor deket Sukabumi Bandung lentong matak di Bandung mah maraban hayam nyanyi kur titit matak di Bandung hayam kongkorongna alus blues ka dieu sok bawa hayam Bandung ka dieu teu bisain kongkorongo nah da eta marabanana tuh hohoak kami nantu kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu atuh hayam teu bisa kongkorong teh dicekek ku minantuna beda silakan berbeda tapi satu hayam keneh hayam sampe lamun di Banten dangdeur di dieu sampe Pak sampe di dieu naon nu balik ngabejahan teh sampe singkong dangdeur oh berarti geus deket Banten ya oh dangdeur dibubukeun gegetuk diletik-letik kiripik dipeuyeum dangdeur beda ngaran beda rasa beda balikeun kana sumberna dangdeur keneh dangdeur nama ge jeung kudu pasea lebok kan lebih kieu atuh boboko ayakan hihid nyiru awi keneh awi nama ge jeung kudu pasea ayo NU Persis Muhammadiyah Islam keneh Islam nama ge jeung pasea Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali, Imam Syafi'i, nama jeung kudu burger. Abdi mah Imam Syafi'i pek, abdi mah Imam Hambali pek, abdi mah Imam Maliki pek. Nu teu meunang mah paseana, sabab Imam eta teu ngajarkeun burgerna. Jadi lamun Bapak Imam Syafi'i, Imam Hambali tapi pasea, kuring nanya, saha nu ngajarkeun paseana? Lain Imam Syafi'i, lain Imam Maliki, tong tudang-tuding, nu pasea mah ego si lain euy. Matak tina ilmu eta lain kudu nuduh anu jauh lain kudu nyawang anu anggang koreh bisa aya ego keneh ilmu cicing di jelema nu ego ngarendahkeun batur ta ibu weh
barareda cekurang tahlil beda ayo nu maot di Bogor rabeng bapak-bapak nu di juru tahlilna beri ngahulang la ilaha illallah las hees eta bubar-bubar dahar isukna teh ki urang tahlil deui siap nah cing teh sumangat tereh nya heuh da hees lol deui nu belah kitu di ditu tahlilna bari gigideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang stop nah tahlil di gudag-gideug batur mah cing teh tungkul tempok ku maneh nu tungkul mengadon sare jadi emang di gudag-gideug ngarah teu sare aya deui nu tahlil bari muih illallah 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 nah da bubar tahlil golok-golok ongkek si eta atuh leos ka rumah sakit nah da isukna teh tahlilan hari sakit rek nu tungkul, rek nu ngagideug, rek nu muih tetap tujuan nama tahlil keneh tahlil tinggal garawe lain kudu gurger wae da eueuh nu ngajarkeun pasea eueuh nu ngajarkeun pasea mata ego urang matak dina agama kudu bisa dikubur memeh dikubur maot samemeh mau kubur ego ibu teh sok ngarah leungit ego kubur kahayang anu teu cocok jeung kahayang Allah teh ngarah eueuh kahayang anu mata karungsingkeun kahayang Allah piragi ngawinkeun atuh babari jeung bersihin di mana makneh pira kadar ngawinkeun lalaki aya awewe aya wali aya saksi aya ijab kabul anggeus we 5 juta beres oh dah hayang dangdut geus aya kahayang nu geus teu cocok jeung kahayang Allah pek dangdut hiburan 18 juta mangga wayang golek 60 pek bae background 20 mangga 150 joget dina bajidor bubar hajat jebleh di juru masjid kakarawe nuding Allah cing teu naha kamari joget ayeuna ceurik takdir Allah lain takdir Allah kahayang maneh kunaon ibu jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul da lain takdir Allah naon atuh goreng adat ece salaki sare teu usaha 2 poe ngocobrota ka marakap si bagong molor wae gitu eta ka salaki nyebut bagong pan salaki teh kasigeng disebut bagong untung ceuk salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapeuting aya hees jeung bikangna da beuki amak pak rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah lain Allah nu salah urang nu goreng ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah mau ngarobah ka ieu kaum kecuali eta kaum geus hayang dirobah ku Gusti Allah sing ngarobah adat geura sok atuh kumaha carana ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran amak ka salaki wirid geura sok lain bagong-bagongan wirid amak ka salaki teh tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek ongkoh yasin insyaallah salaki teh tiba salaki teh tibatan ngadat ngadon nangkep bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup gebro duit 2 juta tinggal bareng shadaqallahul adzim pas saya mah nya matak tong tutudingana matak lamun ibu boga kahayang teu cocok jeung kahayang Allah rugi matak kahayang urang kudu cocok jeung kahayangna Gusti Allah nyiptakeun ibu teh sampurna geus tong loba dirobah ieu mah halis geus alus krok ganti ku patlot repot balik ti dieu leungit hiji Allah geus mere bulu panon ponok pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap-kicap teh hampang tuh kaum ibu-ibu teu narima moli 400.000 eluk-eluk kaluhur atuh nempo urang teh kuajigan nu berat kiceup balik ke dieu marawa motor angin ngegelebug bulu panon palsu nilep duanana tikus ruh kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon Allah nyiptakan orang teh sampurna nama kayak kudu dirobah awak genut baik lamun dipoto teh tong kieu ieu mah dipoto nyangeyeng citu kunaon ibu nyangeyeng ngarah ka tempo langsing tak eta teh penipu aya dina foto langsing aya pelebah panggih juga drum manggeus genut-genut ge paduli teuing da meunang alop ieu mah balenyong ka kantor desa bari calana lagi prutikil protekol legging
kalau huriuk NC bujal kaciri bujur monoyo 2 tahun senam eta nu lintuh dalin begang kalah kebeuki meber da beres senam teh goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki maot naha mikiran hutang urut baso atuh matak ngeus ngaran manusia mah tinggal narimakeun selesai nana gerhana narima we kudu jadi penceramah bulan ieu tahun ieu di Bogor bae we atuh hiji waktu kahareup mah kuring bisa jadi petani teu nanaon Gusti atuh kahareup jadi presiden teu nanaon Gusti pek ngan urang mah mun jadi presiden mung 5 tahun hayang sapoe Prabowo jadi presiden 5 tahun lila teuing Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur 5 tahun lila teuing Bupati Bogor jadi bupati 5 tahun heubeul teuing ieu mah sapoe anggeus teu butuh lila ngomean Indonesia sapoe lain sing sombong matak Prabowo kira-kira teh sanggup meresan korupsi mundur Pak Deddy Mulyadi teu sanggup meresan korupsi mundur Bupati Bogor teu sanggup meresan korupsi mundur malunur tiluan ieu gandina nu nyangsarakeun rakyat adalah koruptor nu nyangsarakeun rakyat adalah bangsat-bangsat negara tah urang mah deuk ngeunteung we kana hukuman rakyat nu leungit hayam kapanggih bangsatna beak huntuna nu leungit motor kapanggih ku rakyat diduruk awakna nu maling sagala rupa kapanggih ku rakyat beak awakna nu maling duit negara deuk dibikeun ka hukuman rakyat deuk dikumaha sok ngomong sok deuk dikumaha deuk diduruk bener sok ngarasarieuna nu gelok buruk nu maling duit negara deuk dikumaha bu bunuh bener sok kagok sok deuk dikumaha bu deuk dipalidkeun para buaya heueuh sok santri kudu gede kawan ngenyeu wae atuh nu maling hayam beak huntuna nu maling motor diduruk awakna nu maling ini dan itu ludes nyawana punten nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera tandana hukum seukeut kahandap mentul kaluhur mun ieu jadi presiden dicokot ku aing garongna bikeun ka ibu-ibu dibeakeun ku eta lamun nu korupsi geus eueuh tapi mah mundur deui udah teu hayang jadi gubernur teu hayang jadi bupati teu hayang jadi kades teu hayang jadi camat dipikir-pikir asa kahartikeun jadi ustad ceramah ke Bogor balik dus amplop coba Pak Kades samutan 5 menit 10 menit balik lengoh we sugan eueuh cek panitia punten we Pak Kades ieu artos tila samutan eueuh matak talung jadi ustad well sapoe jadi presiden moal heubeul dan nu nyangsarakeun rakyat mah bangsat-bangsat duit negara matak hakikat hirup mah cangkang goreng jero mulia daripada cangkang mulia jero jas nama mahal dasi nama mahal sepatu mahal jabatan boga duit aya ini make mobil garong rambut gondrong tapi hatina jujur lebih dipika cinta ku Allah Ta'ala katimbang baju mahal dasi mahal ternyata duit negara dipaling ku si eta bangsat mah bangsat we atulah ibu teh satuju karena omongan urang kudu satuju ngarah ditewak KB tina ruku teh kudu bisa silih hargaan metode ceramah berbeda nana gerhana carana kieu baik mungkin Bapak MUI carana seperti Bapak MUI wios tina baju ge barareda nu di udeng pek nu di gamis pek nu di sorban pek nu di kopiah pek nu di sarung pek nu jika urang kieu pek nu teu meunang nu ulutud mah nya ya penceramah ulutud teu nanaon eta mah hanya sebatas baju da ka ditu mah sarua keneh bener anya tak mamah hayang ulem ceramah nun bari curhat mamah dedeh ulemna atuh dan mamah dede mah tempat curhat ibu-ibu mamah dan curhat dong iya dong mah cara gawe mah burutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dede paling cek mamah dede sopak bebengok etana mamah ngulam ceramahna hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mamah hayang nu tegas ti Bogor Habib Bahar mamah hayang nu juga ojek online urang mamah hayang nu lentong Agim 3 ger kalong
saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya, AA bisa hadir di Bogor ya. Bagaimana Ibu senang berjumpa AA? Ya, Ibu senang tapi maaf ya, AA yang kurang senang. Nah, Ibu geus kolot teuing. Hidup ini harus mencapai ketenangan jiwa ya. Orang yang zikir itu akan tenang. Orang yang tidak zikir tidak akan tenang, dan orang tidak mengenal zikir tidak akan mengenal ketenangan ya. Mohon maaf AA salah panggung, dikira AA Gim ternyata AA Nana. AA Gim mah lentau. Ngomong ngulum saramana hayang nu bari nyanyi pek oma Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi, matak jadi penyanyi dangdut. Lamun Pak Kades hadir baheula teh keur leutik Pak Kades pernah labuh tina panggung. Gubrak, aduh, jadi Kades Pak tegas. Roma mah ada penyanyi dangdut, gubrak, aduh. nyanyi kumaha urang tuh. Lah sia jam 12. Roma Irama berdakwah, Eet, tong seperhatian teuing ah. Heula cenah, ayo eueuh cai ge. Aya. Akan bae. Rama dakwah. Urang Sunda dakwah lewat budaya dina judul lagu Amparan Sajadah. Nyanyi heula. Oh, banyak teh bimor PT Kacapi. Enggak suatu tong eta laguna keur sayang Widi besok. Atas Pak. Lagu nu mana ya teh? Oh, besok. Ulang ngerakeun, mun ngerakeun moal menang duit ya. Si Akang RT sing padak milik deket rezeki. Nah cenah doana teu panjang jiga nu tadi. Anu panjang mah pun Bapak 100 rada panjang, aya 50 mah sakitu we lah. Tapi sayang doa make Al-Fatihah 200. Rada gelo. Hayangnya duit. Anu. Menang teh dakwah bari nyanyi, menang aki-aki ge dakwahna bari nyanyi. Mana bukti eta di masjid eling umat eta dakwah. Muslimin muslimat. Hayu orang berjalas eueuh mah salat subuh ayat setengah genep maghrib. Pek silakan berdakwah dengan berbagai cara termasuk ibu ngapalkeun sifat wajib Allah 20 baheula dakwahna kolot bala ku nyanyi wujud ki tembah pong pak ting ting pak tung ting tung pak. Dek mere deui. Nuhun. Bejaan batur. Haliman samian muta. Bukti Wali Songo nepikeun agama ku nyanyi bukti ini di tukang apaleun kan. Matak ulah dicarek da eta mah hanya sebatas metodologi, metode keur nepikeun. Ku nyanyi menang pek ngan ulah saban-saban dinyanyikeun. Ibu resep dangdut pek ngan adan ulah didangdutkeun. Detek kabayang santri adan juga dangdut hayalah sholat hay wah moal teu digemok eta masjid. Dangdut pek dangdut ngan eta dangdut ulah asup kana bab adan. Urang Bogor aya sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran di Bogor pek alus we ngan ulah dibawa kana Fatihah. Bapak ngimaman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba. Jadi cek urang Sunda mah tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran geura cicing dina tugasna masih
Maka ieu dijudulan Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu kembali kepada fitri. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Artinya lamun kembali kepada kesucian, urang teh berarti pernah kokotoran. Mata urang pernah kokotoran 11 bulan, datang bulan puasa, kembali kepada Idul Fitri, cari cicing dari kesucian. Maka Allah nyimpen 5 rupa. Hiji lamun urang hayang cicing dina kesucian, hiji kitab suci, 2 tempat suci, 3 bulan suci, 4 tanah suci, 5 susuci. Kakara bakal balik dina kasucian. Hiji kitab suci, 2 bulan suci, 3 tanah suci, 4 kode euy sakali deui. Hiji kitab suci, 2 tempat suci, 3 bulan suci, 5 tanah, 4 tanah suci, 5 susuci. Cari cing dina kasucian. Kitab suci, nu suci adalah kitab. Jalma dititah ikro, cek Allah teh baca eta kitab, saenggeus maca eta kitab nu suci, asupkeun kasucian kitab kana hate, sehingga maca eta kitab teh hate jadi bersih. Ieu mah maca kitab ari hate kotor, maka kitab bakal dipake ngaledek batur. Nah, hate nu kotor. Kahartos. Kitab suci, nu suci adalah kitab, dibaca sing lekoh, dialus-alus, makharijulna bener, lapadna hade, tajwidna nyaan, ngan lamun hate kotor, alus maca Quran, tapi hampura bakal goreng ngaledek baturna, ngarendahkeun baturna, padahal Quran dibaraca teu mawa kana kasucian isi jiwana. Weh. Hiji. 2 bulan suci. Naon bulan suci? Ramadan. Kamari bulan suci, ibu puasa. Ternyata tanggal hiji ge lain cicing dina kasucian, dijeblogan deui ku pamer pan. Ieu teh gamis binih orang. Kotor. Aya remeh dina baham, kamari bulan puasa aya remeh dina baham. Eueuh jelema nu wani neleg, naha sieun batal puasa, remeh, Pak. Saremeh karek adan asar teu wani neleg sabab sieun batal puasa, samemeh magrib. Saremeh ieu teh filosofi hirup umat Islam lamun cicing dina kasucian saremeh wae ulah komo loba tapi naha nu di luhurnya euy ai saremeh henteu ari triliunan dilebok berarti si eta mah teu puasa. Saremeh mah teu ngadahar da sieun batal da can magrib ngan lamun triliun dilihakan berarti eta mah makna puasa teu nepi sedengkeun makna puasa mah saremeh wae ulah komo loba. Mata kembali kepada kesucian sing sadar ulah wani ngasupkeun kana kawatuangan lamun lain hak urang. 3 disebut tempat suci. Aya tempat suci masjid bu, tempatna suci, bajuna suci, awakna suci. Ari hate kotor mah angar bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur. Mata keukeuh we tempat suci, baju suci, awak suci barengan jeung hate nu suci. Kartos. Kalimah susuci, ai susuci neng dek nanya cai anu dipake susuci cai naon? Ting dong bang, dong pak tunggu. Cai suci mensucikan tah naon disebut cek ilmu fikih. Heeh naon teh ngaranna teh. Cai suci mensucikan naon tah ngaranna? Hah? Cai wudu. Kumaha maneh we ah. Cai mutlak meureun, cai suci mensucikan. Caina suci ngan aya nu teu suci, naon? Bibir ibu. Matak judulna cek ilmu fikih cai suci mensucikan. Caina suci kudu aya nu disucikeun, naon? Bibir. Pan kakemu ku cai suci, kaluarkeun bahasa suci. Tong ngahina, tong ngaledek, tong nyaci, tong ngamaki, tong ngarendahkeun batur. Caina suci, bibirna suci. Wudu, ieu mah cai suci, ai bibir ngahina batur, ti koto begitu kan. Wudu urang nepinter ke kadinya tuh. Di mana dalilna nagerhana innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nabi diutus ku Allah keur nyampurnakeun akhlak. Ti mimiti salat, zakat, saum, haji, mutiara namana akhlak. Matak bejakeun ka jalma nu wudu tapi sok ngaledek batur, ai sia wudu henteu euy. Cai suci mensucikan, caina suci ngan bibir nu kotor, ku cai eta maka ucapan kudu cicing dina kasucian. Hartos rarai dibersihan ku 3 kali cai suci ngan beungeut ibu nu kotor jamotrot matak beresan heula bang emok teh ngarah terudak
Darudapna banget jelema mah ku gede hutang, ku disalingkuhan, ku nyeri hate, jamotrot we. Tempo tuh panitia loba duitna tapi nah teu seuri-seuri. Pan loba bayareunana penting ieu ge. Coba ieu barudak pan teu baroga duit tapi babaraha katakan bebas isi hatena. Rarai teh, rarai suci teh glowing lain, rarai suci lipstik lain, rarai suci wedak lain, rarai suci mah marah mah somea darede alus budi hade basa. Marah mai cek kamana pak bade kamana punten ngiring ngalangkung gaduh tuangan teu ta eta beungeut perkara sepeun teh ieu mah wudu haben hasem pamatuk anger sudi aing deuleuh lagi lain ku glowing lain ku lipstik tapi amis budi somea dareh deh lucu anu nempona itulah makna cai suci mensucikan leungeun cai suci disucikeun tong cuka cokot lamun lain barang urang suku suci mensucikan tong ngalengkah kana salah sirah suci mensucikan tong mikiran kagorengan batur subhanallah maha suci Allah caricing dina kasucian dek balik ka Allah kanu maha suci maka cek Allah ditempatkeun di tempat nu suci sawarga ngaranna jadi lamun ibu hayang ka surga gara cicing dina alam kasucian Allah maha suci nyiptakeun manusia suci cicing di alam dunya ku kasucian maka balik ka Allah nu maha suci ditempatkeun oge di tempat nu suci Allah maha suci urang diciptakeun suci cicing di dunya kotor ku geuleuh ku rujit ku cua ku ngewa balik ka Allah ditolak saha ieu makhluk anjeun ya Allah manusia ngaranna nah da kami menyiptakeun teh cek Allah teh anu suci sedengkeun anjeun bobolokot wayahna bobolokot anjeun cicing heula di tempat anu kotor naraka ngaranna keur nyucikeun bobolokotna anjeun naraka disebutna kahartos geungesan capek euy harita kieu ai masjid dia di mana masjid? Di Payun. Payun. Nah, di dia mah payun teh kagigir. Payun mah ieu kadinya payun, tadinya kadinya payun. Eta tah di payun eta. Eta di payun. Gigir teh mah payun eta. Mun itu tukang, ieu hareup, ieu gigir gitu. Eta cenah di payun. Mata kurang jadi lieur nyebut payun ka ditu. Saha pada KM na? Aya pada KM? Rek diberi duit. Da mau dibawa ku urang, ream duit leutikeun. Pada KM. Mana pada KM masjid? Mang Asep. Mang Asep pada KM teh. Sep. Yo duit yo. Mana Mang Asep? DKM DK masjid dia. Oh itunya, aya Mang Asep. Ya Mang Asep. Keur kas keur naon lah ku Mang Asep. We. Alah keur ngabangun deui. Mun ngaharewos tadi meureun ku urang diolo. Bae. Kumaha? Kurang loba. Oh iya atuh ditambahan ku abdi sawareh. Ieu aing mah sia nu gede nyokotna ieu teh. Tong dihitung. Da anger cek hate ge entong gede teuing. Panamihnya tuh. Ala eta murag hiji. Ya nuhun. Pada KM sing salamet lahir batin. Bu, sim kuring nana ergerhana bae tos teu nyebut ustad ge bae. Sim kuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.